Wasani annaumu ala ghairi hayatin al mutamakini bimak adihi minal ardi. Jalma anu sare nya jika orang teh urang-urang gitu nya sare anu mana si biritna teh napal kana bumi teh kana taneuh. Maksudna mah naon we nu napal di handapnya rek dina karpet, rek dina keramik, ridiuk sok dicontohkeun mah nya. Jalma nu sarena bari diuk, bari eta biritna teh mutamakin, tetep henteu muka. Ceuk urang mah ceuk kasarna mah bujurna gede nya. Anu mana lamun diuk teh rapet si liangna teh nya. Tah pikeun jalma anu kitu teh kumaha? Jalma anu lintuh bujurna bae kaluhurna mah leutik ge nya, nu penting bujurna gede ye. Bujurna gede, boga wudu, tuluy sare ngan bari diuk. Ieu. Sanajan diukna teh nyarande ya. Maka eta wuduna henteu batal. Kumaha lamun anu leutik bujurna teh kaluhurna mah gede ngan bujurna leutik nya nepikakeun lamun ditoong ti tukang da moal ieu naongna ge nya kaciri tina bubeulahna teh lobas ka hareup beureunya da bakat tinggu leutik bujurna ta eta mah lamun sare bari diuk maka batal ngan lamun teh mah sare na bari nangtung lamun ieu mah nya aya nu bisa sare bari nangtung. Sanajan mutamakinin, sanajan bujurna gede, anu mana lamun bujur gede mah masing nangtung ge sok katutupan liangna teh rapet nih. Boro-boro bujurna baju gamis anu dipake kan sok disedot ka jero ning nepi ka naon? Nepi ka kasedot bakat tingku rapet-rapetna eta teh. Tah, lamun bari nangtung mah sanajan bujurna gede alias mutamakinin eta mah batal jeung deui moal aya nya nu sare bari nangtung lamun aya eta mah batal. Dua urang mah sare mah tinggal naon wudu we deui nya cenah teu batal kaasupna nganyar wudu cenah batal berarti emang eta anu kawajibanana ge kudu wudu. Tilu wasalisu zawalul akli nomor katiluna leungit akal. Ari leungit akal teh kumaha anu dipigawe di luar kendali urang kan ari ayeuna mah di dalam kendali urangnya suku tiris simutan ateul pipi garo eta mah dina kendali urang berarti ieu mah akalna araya nya. Tah nu mantak ngabatalkeun mah leungitna akal. Mun baheula mah sok dicontohkeun leung ilang akal ku sabab sare atawa salianti sare. Tah di dieu mah bahasana zawalul akli ayyi al ghalabatu alaihi hiji bisa krin ku sabab weureu. Kurusum gadung yeuh. Ayeuna mere gadung langsung we diseupan da sugan teh geus naon geus dikeueuman. Ari sabada ngadahar nya sabada ngadahar kabenerna jalma teh boga wudu ieu nya. Sabada ngadahar weureu hehehe jungkel we. Tah maka wuduna batal nya. Aumarodin atawa ku sabab gering nu mantak kaleungitkeun akal gering naon berarti gering anu nepi ka pingsan contona nya lila di desa nu naon antri BLT mun baheula mah ayeuna mah geus dianter-anterkeun da. Tah nepi kakeun pingsan gering pingsan rieut panas. Tah eta teh lamun jalmana boga wudu maka wuduna batal. Aujununin atawa gelo. Ari nu gelo mah kadang nyambung kadang henteu. Mangtas ti mana amis cenah contona teh. Ngan bedakeun aya nu gelo aya nu kurang
dangu nya ari nu kurang dangu mah lain gelo eta mangan suara urangna we teu ka kuping tak ieu mah nu gelo nya batal kagegeloan nya saperti kenaon loba duitna di imah kaleungitan 100 juta kana eueuh ieu nya di urang mah riut nepi ka gelo hek boga wudu batal au igmain atawa sakalor kumaha sakalor teh ai sasar naon namina eta sakalor sanes pokona mah nu leungit-leungit akalnya teu apal nu sakalor teh kumaha au ghairi zalika atawa lianti nu kabeh sapertikeun naon lianti nu kabeh teh kasihri sapertikeun jalma anu disihir jalma anu dipelet jalma anu diheureuyan kan sok langlang lingling ning eta teh lamun boga wuduna batal tilu tah jalma anu leungit akalna rek kunaon we leungit akalna mah ari kitu jalma nu sare akalna leungit teh leungit buktina sok gerah hitutan hareupeun irungna ngadat moal sabab akalna leungit kajawa mun kaambeun beureunya we gudang eta mah da geus nyaring lain keur sare ya. Opat warobi sareng ari nu kaopatna nya eta lam surrajulil mar'ata al ajnabiyata ghairul mahrumi walau mayyitatan paantel kulit lalaki jeung awewe anu mana ieu lalaki jeung awewe na teh ajnabiyah deungeun bari teu aya hahalang ngaranna ge paantel atunya pasti kumaha hahalang atuh ari kieu mah lain paantel naon tuh antel ngan antelna jeung naon jeung baju lain jeung naon jeung kulit di dieu bahasana paantel kulit lalaki jeung awewe anu deungeun ajnabiyah potong heula berarti lamun paantelna lain jeung deungeun mah kumaha teu batal sapertikeun paantel jeung mahram ari mahram teh anu teu bisa dikawin haram jika inung haram dikawin mantap teu batal atawa mitoha nya teu batal eta oge atawa dulur sasusu aya budak awewe nyusu ka naon ka mamah contona teh lamun aya nya maka urang abi anakna jeung manehna eta teh teu batal nah make teu batal sabab dulur susu kulantaran teu batal otomatis haram dikawin teu bisa mantap ka hade ka ibu-ibu bisi aya anak tatangga ulah gampang disusuan beka dia ka ibi eta ulah bisi naon bisi budak urang bogoheun ka eta budak anu mana haram kawinna teh